Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Dari singkong untuk singkongnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepung laun paamprok yok di sareng simkuring yayang onar di dua amor. Wargi-wargi ade Galora TV dina danget ayeuna tim ade Galora TV nuju aya di salah sahiji pabrik nu aya di Palihan Ciamis, tepatna di Bangunsari, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Urang tepangan wae salah sahiji pabrik kicimpring kaca. Produksi kicimpring kaca ieu mangrupikeun asli tuangan orang Sunda. Sapertos kumaha atuh cara ngadamelna? Hayu rasa sorangan titenan tayanganna. Kicimpring kaca mangrupikeun tuangan anu didamelna tina sampeu anu diolah dugikeun ka ipis sapertos kaca. Kicimpring kaca mangrupikeun jajanan khas Kabupaten Ciamis. Ieu anu raos langkung raoseun pisan upami lada, cocok pikeun ngarencangan nalika santai. Produk camilan anu diproduksi ku Bapak Nurman Heryana ieu parantos beredar di sababaraha daerah sapertos Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Cikarang, Cirebon, Majalengka, bahkan di mancanegara. Wargi-wargi ade Galora TV sata acana ngalajengkeun nonton videona tekeng hilap kanggo nge-like, komen, share, oge subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Heryanto dari Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Nah, di sini saya membuka usaha keripik kaca yang awal mulanya kerjasama dengan rekan kerja saya, yaitu saudara Kurnia, Bapak Odeg dari daerah Sadananya. Untuk bahan baku pembuatan kicimpring kaca ini dari singkong. Untuk singkongnya kami dikirim dari daerah Sukabumi, karena untuk di daerah Ciamis hampir sudah habis. Tahap pertama pembuatan keripik kaca ini, singkongnya dikupas dahulu, kemudian dicuci. Setelah itu kita melakukan parut, kemudian digombang selama 1 malam. Setelah itu pagi-paginya langsung melakukan pencetakan. Untuk racikannya cukup simpel ya, hanya campuran dengan sedikit garam, kemudian diolah, disatukan. Setelah itu barulah melakukan pencetakan. Nah, untuk pekerja untuk sampai saat ini saya ada 7 orang dan alhamdulillah ini keluarga semua. Untuk harapan kedepannya ingin lebih maju dan bahan bakunya supaya mudah didapat. Mudah-mudahan untuk wilayah Ciamis, para petani singkong khususnya bisa menjadi lebih makmur. Untuk kendala pembuatan kicimpring kaca ini sebenarnya kita mengandalkan cuaca. Kalau cuaca buruk ya otomatis pengeringannya cukup lama, bisa esok hari bahkan esoknya lagi. Kalau cuacanya panas, kami bisa melakukan 3 kintal per hari. Untuk hasil jadinya paling sekitar 90 kilo kering. Untuk pemasaran saya udah kerjasama dengan rekan kerja saya
yaitu saudara Kurnia yang dari Sadananya. Jadi kalau barang udah banyak sekitar 2 kintal kering, saya baru dikirim ke daerah Sadananya. Ya mungkin itu pembahasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikeun wargi-wargi ade Gelora TV anu panasaran ngeunaan produk kicimpring kaca, mangga kantun sumping bae ka pabrik kicimpring kaca Mang Nui di Ciamis, Jalan Leuwi Gede, Bangunsari, RT 3 RW 7, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Atanapi tiasa ngalangkungan ka 08 212 059 genep 158. Atanapi ka redaksi ade Gelora TV. Yayang owner di Dua Amor, ade Gelora TV, Bangunsari Benteng, Ciamis, ngabewarakeun. Wargi-wargi ade Gelora TV, tadi tim ade Gelora TV parantos ngauningaan langsung terjun ke tempat atanapi ka pabrikna. Pabrik kicimpring kaca. Tantos nanta ade oge parantos ningalian dimulai umbah, teras nyitak, sareng anu sanes-sanesna. Hatur nuhun kanggo kawargi-wargi ade Gelora TV anu parantos like, share, komen, sareng subscribe. Sim kuring, yang ada review amor pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.